Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kapara tokoh sadayana sim abdi bade ngaoskeun adon atuh laresna tina agama anu lepatna eta mah tina kabodohan sim kuring. Hapunten kasadayana deui aya dina kalepatanana. Yeun madong manpaatkeun ku istri sing diamalkeun bari ku istri ragetkeun di akhirat nyalamatkeun kaum istri bakal susah di akhirat bakal payah sabab di dunia sarakah para daek nutup sirah nyerina kaliwat-liwat ngalewihan di sakarat karasa saurat-urat bongantara nutup orat gawenangan humaragung menta tulung kanu agung sabab keur di dunia linglung tara daek make tiung pertingkah istri nu gelis gawena ukur ngaluis nyingrai bulu halis kana orat mah muringis istri anu pangsaena marah mai manis budina bari nutupan oratna keur gelis getos salatna istri-istri anu nyantri ibadahna teh umati kabatur tehiri dengki di surga lir widadari istri kacida gampilna asa tumut kacarogena bari bakti ka Allahna bagja dunia akhiratna mun ruang riung jeung batur ku istri kadah diatur bahan ulah rek diabur tungtung nangobrolkeun batur di istri nu langkung berat nyaeta ngajaga orat pertanggungan di akhirat sok sanajan getos salat orat kacida banggana istri mah kabeh badanna dina sakujur dirina anu kudu diraksana sakapeung osok ditudung lamun keur ngaos ngariung geus bubar tina ngariung lesot deui tina tiung eta kacida lepatna ditudung teu salawasna urang penting ditudungna mun kaluar ti imahna la ilaha
mun dicium kumahramna kacidageun pahlana rek beurangna rek petingna kengeng pasunatanana di luhur jeung ti handapna gigir kenca katuhunna ti tukang jeung ti harepna keur abageanana acukna di acuk batik lempangna di etik-etik halisna di centik-centik pangrasana gelis cantik.